Bismillahirrahmanirrahim. Hikmah Ibnu Athaillah anu ka 250 hiji. Al-fikratu ari tafakur. Eta sairul qalbi lempangna hate. Fi mayadinil agyari dina pirang-pirang agyar anu saperti pirang-pirang lapangan. Ae fil agyari tegesna dina pirang-pirang agyar, makhluk agyar. Wahia ari itu agyar eta makhlukatullahi ta'ala, pirang-pirang nu didamel ku Allah ta'ala, ciptaan Allah. Wa masnu'atuhu jeung pirang-pirang nu dijieun ku Allah. Minas sama'i tina langit wal ardi jeung bumi. Wa ghairihima jeung lianti itu sama jeung ardu. Sama jeung ardu teh ceuk ahli dhahir mah langit teh luhureun bumi, bumi teh nu ditinjak urang. Ceuk ahli hakikat mah sama teh alamul ulya, ardu alamus supla. Ardu teh mana? Alam dunia. Ari sama mana? Malakut. Pagerima teh jeung eusina. Di malakut teh pan eusina malaikat, pirang-pirang roh urang di malakut, lohil mahfud di malakut, kolam di malakut, aras di malakut, alam misal di malakut, alam barza di malakut. Eta usi malakut. Usi dunia manusia, sawah, mobil, duit, noleh. Oh, noleh di dunia ya. Oke, imah tak termasuk agyar disebut. As-sabihati nu disarupakeun. Bil mayadini rek as-sabihatu tina naon tina makhlukatullahi. Nu disarupakeun bil mayadini kana pirang-pirang lapangan. Wa pinushotin jeung diterangkeun dina sawarehna salinan sanes mayadinul agyar, tapi al fikratu sairul qalbi fi mayadinil itibar. Kitu cek sawarehna. Itibar teh ibarat ae jaulanil qalbi tegasna udar iderna hate. Udar ider teh kalau ditukar dieu ditambah ngambahna hate pisunu fil makhlukati dina pirang-pirang makhluk nu warna-warna. Wa anwa'il mukawanati jeung pirang-pirang warna mukawanat. Listikhraji ma karana kaluarna perkara pihanu tetap itu mak dina itu sunupul makhlukat minal ulumi tina pirang-pirang ilmu. Lamun ditingali ku hate lempang dina sunupul makhlukat bakal ngadohirkeun pirang-pirang ilmu. Wal ayati wa ma jeung perkara intawat anu nilep itu sunupul makhlukat alaihi dina itu ma minal ibari tina pirang-pirang ibarat wal ayati jeung pirang-pirang ayat al musilati anu nepikeun ila ilmi kana ma'rifat billahi ta'ala ka Allah ta'ala. Wa ma jeung perkara lahun tetep itu ma di Allah min sifatil kamali tina pirang-pirang sifat anu sampurna
wa nu'til jamali jeung pirang-pirang sifat jamal, sifat gindingna Allah. Wa ghairi dalika jeung lian tinu parantos ditutur. Sakitu heula panjang keneh. Dina hikmah kalima kas 250 hiji Kiai Musonib teh ngabahas tafakur. Ya khusus bab tafakur, catat matlab gigirna kitab. Saya apa bab tafakur di dinya ke. Itu. Saur Kiai Musonib di dia al fikratu sairul qalbi bimaya dinil agyan. Ari tafakur teh lempangna hate di makhluk. Anu ye makhluk teh dilibaratkeun lapangan kuda lulumpatan di lapangan. Hate ge lulumpatan di makhluk, nya sok lulumpatan. Di sawah ka mana? Ka kebon, di kebon ka pasar. Di pasar ka imah, di imah ka Jakarta. Wah udah gitu bener tak eta mentak disapertikeun lapangan. Tapi itu luina aya makna madmunna naon tafakur teh lempang hate di makhluk udar-idar di makhluk tapi aya tujuan pikeun bali ka al. Nah itu tafakur ngaranna. Lamun lempang di makhluk tujuan ka Allah eta tafakur. Nu matak lempangna hate teh taroki dina sabada tafakur teh. Doma lintuh. Tuluy geus kitu tafakur. Tafakur dina doma lintuh balik ka Allah. Sanu ngalintuhkeun doma Allah Ta'ala ngalintuhkeun doma aya tujuan. Ya murid, ya murid. Naon tujuan Allah? Rek mere duit nu gede kanu ngingu. Oh. Nu ngingu hungkul lain. Seueur anu meunang manfaatina doma lintuh. Dibeli domana nu lintuh ku tukang sate, dijual di pasar. Seueur anu meuli sate. Anu meuli sate meunang kanikmatan tina gadar sate sabab domana lintuh. Tuluy nu tukang sate meunang bati tina sate. Ajengan milu dahar. Ngadahar sate. Meuli ku duitna. Atawa aya nu mangmayarkeun santri. Geus dahar ajengan ngaji 5.000 urang meunang ilmu ti ajengan. Tina lintuh doma 5.000 jalma menang pahmi anillah. Kabayangkeun teh mun kadinya ngaranna tafakur. Lamun mentogna sate mikir. Beda jadi aya tafakur aya mikir. Ari mikir mah dunya ka dunya. Lamun ti dunya ka Allah tafakur. Lempang di dunya pikeun dunya. Di pikiran ya doma lintuh mun ku aing dibeli jual ke pasar aya batian tina doma lintuh kana meunang bati naon ngaranna tafakur mikir eta mata Nawawi ngaran mikir mah sairul akli minal aqwani ilal aqwan eta mikir kan lempang akal natiko otak ya akal natiko tadi mah hate beda. Ari tina doma kana boga bati mah otak mikir. Lamun tina doma lintuh tadi nepi ka meunang ilmu fahmi anillah eta mah tafakur. Nu tarifna tadi sairul qalbi fi bayadinil agyar. Tapi boga tujuan lempang menuju Allah. Tafakur ngaranna. Tak itu beda nanti. Jadi kudu bisa ngebedakan antara mikir jeung tafakur. Nah, jadi lamun otak anu berjalan di makhluk mikir, lamun hate tafakur. Kade beza. Tafakur jeung mikir beda.
Engke ayat taroki di kaditu. Ayat talaki kaditu tadi. Sabada tafakur ayat talaki, taholli, tahalli, tajalli, tawali. Tulinan di tadani. Ayo lebih kadinya. Kudu loba sedekah lah. Nu koret mah hese nepi lah kadinya. Panjang kene perjalanan tina mikir. Kayak dewasa teman kayak pandiri. Ayeuna mah ieu heula tafakur heula. Ngan ari tafakur teh kabagi tilu secara ringkas. Aya tilu tingkat tafakur. Hiji tafakur abidin, kadua tafakur zahidin, katilu tafakur arifin. Begitilu ringkeskeun. Mun istifsar mah seueur, ngan lamun mikir seueur sok poho sawareh. Nah, diringkeskeun deun. Oh, kian. Ngaji namanya tafakur beda-beda. Tas di mana Kang? Tas di sisi laut. Tas naon? Tafakur. Padahal ngalamun. Beda aya ngalamun, aya mikir, aya tafakur beda. Hiji tafakur abidin. Kumaha praktekna tafakur abidin? Napakuran makhluk dina alus jeung gorengna nafakuran makhluk dina alus jeung gorengna hingga resep kanu alus ngewa kanu goreng. Sabab ningali kana akibatul umur. Ditulis Kang, ese balik deui mah ke ngaji. Can buku balik deui karena halaman 78. Umur geus teu nepi. Wah, engke balik deui ngaji. Da ngora kene, anu ngora ge aya nu maon. Nafakuran makhluk dina alus jeung gorengna. Hingga resep kanu alus ngewa kanu goreng. Sabab ningali kana akibatul umur. Taeta tafakur abidi. Jadi makhluk aya anu alus, aya anu goreng. Ningali alus jeung goreng teh akibatul umur. Lamun pagawean maling, akibatul umurna alus goreng. Maling mah tah eta tafakur. Lamun loba ibadah, loba sedekah, ingat. Nah, amal soleh yang dikerjakan dengan hati ikhlas akan melahirkan energi spiritual. Istanzilur rizqa bisadaqah. Lumun urang sedekah, aya akibatul umurna naon? Berkembang harta nu disedekah. Mata lamun hayang beuki loba harta mah disedekahkeun. Ari mah hayang beuki loba dikumpulkeun. Eta rumus kapitalis, dikumpul-kumpul sina loba. Jadi koret akhirnya. Nah, ngarah lo kapitalisme. Ari rumusna tuntunan Rasul lain. Hayang loba teh sedekahkeun. 5 dicokot disedekahkeun 2. Jadi sesana sabaraha? 23. Tapi ngan tilu bukti. Dohirul maujudatna tilu, tapi bakal timbul berkah tina nu tilu 23 dirham paling sauti. Malah aya 200 tilu, malah aya 2000 tilu, malah aya 2 juta tilu dirham. Kumaha ikhlas? Cek Rasul innamal a'malu binniyat. Niat besar bisa membesarkan amal kecil,
niat kecil bisa mengecilkan amal besar. Tafakur matak sih mah daripada di dahar kumanehna mending kene loba sedekah sabab ladang mikir akibatul umur eta tafakur abidin. Urang sok tafakur ka dinya tah. Tara tafakur mah lolobana mikir. Lamun mikir pas kapitalis aing menang 10 disedekahkeun 5 atuh rugi aing tinggal 5. Kapitalis eta mikir. Ari tafakur mah nu tadi. Nah, sedekahkeun 5 ngarasesana jadi 55. Coba yakin karena dawuhan Rasul istanzilur rizqa bisadaqah wa yakhlifu alaihim ma anfaqu ad-dirhama alfa alfin. Sabab boga keyakinan ilmu, yakin ka Allah jeung ka Rasulna sehingga tafakur. Hasil tina tafakur menang 5 disedekahkeun 2 sesana lu. Tapi lamun mikir mending ulah sedekah, ngarah dikumpulkeun jadi loba. Padahal lobana kapiheulaan kudu sedekah. Apal teu apal jalan tikus eta. Rarasaan teh anu rarasaan anu hebat teh rumus teh dikumpulkeun jadi loba. Padahal mah yang loba mah disedekahkeun sesakeun saeutik. Entak Rasul mah mencipta mah disedekahkeun kabeh sesana sapingping ditaruskeun ku istrina aya keneh daging domba aya kabeh oge nu leungit mah sapingping. Hari urang mah lain deh. Oh wah kabeh gengannya sasa pingping sebab mikirna kos kapitalis. Tentukeun akal rohani nu jadi pamimpin hirup. Tentukeun ruhul adom. Lamun nuturkeun rohani ruhul adom kasulitan dimikirna. Tuh ari ngaji hikam mah apal kakaliruan hirup. Poingan aing teh dikeun beungar da koreh. Bang anu batur mah nu barehan baleungan. Kuning cenah aya nu beungar ladang koret, eta mah balad korun beda deui. Rek disiksa ku hartana eta mah dikumpulkeun teh. Bari nu beungar barokah mah. Dina Quran ge dibaca, Quran dibaca terus malah katahal Quran lagi. Yamhaqullahu riba wa yurbis sedekah. Sedekah mah ngembangkeun harta, lamun harta yang jadi loba sedekah. Ada orang mah yang jadi loba dikumpulkeun sedekah saeutik. Kan kulantaran ngadengena lain hadis Rasul ngadengena dawuhan kolot. Cek kolot ulah sok koret, sia teh cenah bisi kualo di koretan. Tekarti. Pugu ari koret mah teh loba da dikumpulkeun, dibikeunan mah jadi beak. Tuh kan. Padahal mah bener eta teh. Ngan peda disederhanakeun bahasan. Mun bahasa hadis mah tadi. Mun bahasa Allahna cuman wa yurbis sedekah. Mata hadis ini. Paling ulah ngumpulkeun barang riba jeung nu halal. Sabab nu halal jadi rusak. Yamhaqullahu 100 dicampuran hiji barang riba anu 88 rusak. Ingat. Nu matak sing ingat. Lamun urang nyampurkeun halal, nyampurkeun haram kana halal. Yuqallil. Ingat. Jam'ul haram ma'al halal yuqallil. Ngumpulkeun nu haram jeung nu halal jadi leutik nu halal teh. Berkah. Parusak kok. Tapi lah coba-coba. Saperak ulah dihijikeun jeung Oriyo dipilihan, Oriyo itu dipilihan, nek halal nek haram, hiji kau ni bukan, matak rezeki itu berkah, rusak kan, jadi ulo botek sepakir, sebab dirusak Allah tidak nanti. Tapi sing ingat, sedekahul halal yukatsir, didikahkeun barang nu halal, matak jadi loba. Tak kalau yang beunghar kudu getol sedekah. Matak sedekah jalma anu saroleh nu beunghar loba sedekah. Kurang sia teh beunghar.
Oh turunan bunga lain. Peda loba saudara. Nah gitu kan. Jam'ul haram ma'al halal yuqallilu. Shadaqatul halal yukafir. Idgah kenal mata kau newar sodako. Aya jam. Nu kolotna loba sodako. Duitna ngan ukur 1000. Sodakokeun 800. Manehna malah bar we 200 sasanapan. Anakna usahana jadi tereh beungharna. Berkah amal soleh nu jadi kolot. Ulah nepi ka urang seuseut rezeki anak jadi seuseut rezeki ulah. Disebut loba teh lain ukuran. Lamun aya nu beunghar sedekahna 100 juta, sia mah 100.000. Tapi 100.000 ge tina 200.000. Setengah harta mah. Nah, ngitungna gitu. Sia 100.000 tina 7 triliun saeutik. Oh. Jadi hitung harta, ngitung sedekah, ulang ngitung batu, entak mana sabaraha 50.000 aing 50 ah. Ulah harta si eta sabaraha, harta urang sabaraha, saper sabaraha harta rek disedekahkeun di jalan Allah. Kita kitu ngitung. Saukuran sedekahkeun nu halal berkembangna harta urang. Matakun loba sedekah, loba nu datangna ti Allah. Tah kitu. Sehingga catatan tulis di depan tuh sing gede. Shadaqatul halal yukasiru. Jam'ul haram ma'al halal yuqallilu. Katalar teh, Bu. Tulis ya. Hartina nanyakeun ka ajengan deukeut. Tah kitu rumus hirup. Ngamawi jalma-jalma nu tafakur di mana boga harta teh getol sedekah. Naon sebabna? Sedekah leuwih manfaat daripada ngumpul-ngumpulkeun barang haram jeung nu sababnya ngumpulkeun nu haram jeung nu halal matak jadinya eutikeun berkah rezeki nu aya di urang yuqallil matak akhirna sim eta makom abidin sabada tafakur berehan jalma berehan teh eta teh tukang tafakur jalma nu koret loba mikir kurang tafakur. Kapan teh? Ari mikir ku otak, ari tafakur ku hate. Jadi pinter otakna belugug hatena. Bab tafakur. Kapan teh bab tafakur ya? Padahal dianggap lalawor tafakur. Naon sampe jalan ma'rifat tafakur. Imam Ghazali Ashabul Wujuh termasuk mujtahid mazhab. Sasauran la tahsulul ma'rifatu illa bimudawamati dzikri wal fikri. Moal bisa hasil makrifat ke Allah kecuali kudu mayang tafakur, mayang dikir. Padahal mah teu kudu make dikir dari tafakur teh eling malin tafakur. Tafakur we. Matak aya keterangan tafakur sajam lebih gede ganjaranana daripada ibadah 70 tahun. Tafakur saja. Matak amal batin segede sireum, amal dohir segede gunung. Ganjaranana gede amal batin segede sireum. Matak ahli-ahli Allah ibadahna teu loba ku kahota ku hate. Saya mah duduk teh isuk kalau salat terus. Ahli Allah mah ngadaweun bari udul. Tafakur sabina sak jam leos seulir. Moal ka udag 70 tahun jalma anu tara tafakur sanajan ibadah. Tak eta kan? Dina hadis Rasul kan tafakur sak jam leuwih gede ganjaranana daripada 70 tahun ibadah. Oh, lamun musyahadah. Sagebrai musyahadah dosa 300 tahun katutupan. Tah hebatna musyahadah. Usul ka Allah, tajalli ka Allah. Oh, hebat kakara tafakur. Tina tafakur teh tadi mikir tafakur talaki tina tafakur taholi tajalli jeung tafakur bola jauh
sok aromtikeun heula sebutan heula ngarah ke rada kapaham lamun sim kuring nerangkeun. So 7 tingkat nepi ka tadani. Hiji mikir. Sok urang talipan heula hiji-hiji. Jadi kul paham kana ibarat ahli hakikat. Namun teu paham ke baluang ngajina. Hiji mikir. Mikir mah ku otak. Ta'rifna sayrul aqlil natiqo minal akwan ilal akwan. Lempang akal, lempang otak di makhluk. Geus kitu. Eta mikir ngaranna. Lempang otak urang di makhluk ka makhluk, seperti urang mikiran dagang supaya gede bati. Mikir lain tapakur. Tas di mana nih? Tas tapakur lain sama mikir. Ji, paham tak? Oh, lumayan balik ngaji tuh jadi apa? Oh, mikir mah kieu, rajang tapak. Tah gitu gitu. Engke urang cinukul mending mikir mending tapakur. Tapakur sajam lebih halus daripada sholat ibadah 70 tahun. 70 tahun sholat beri mahjub teu mikir teu tapakur. 70 tahun sholat gopla dibandingkan dengan 70 tahun sak jam sholat bari hate yang hareup ka Allah halus kan sak jam. Hargana naon? Tapakur. Matak seueur jalma nu areling teh karena loba sedekah daripada loba mayor karena loba dipayor mah can bogoh manfaat. Tapi disedekahkeun mah geus jelas harta urang diabadikeun ku Allah di dunia nepi ka akhirat nulungan urang. Lain di akhirat unggul kan? Sedekah urang di dunia nulungan di dunia kan? Itu harta jadi berkembang. Tiana sedekah halal, sedekatul halal yukatsiru. Nu halal disedekahkeun ngalobakeun anu aya sisana. Entah kalau boga harta yang jadi loba ya nu saeutik sedekahkeun. Caukuran sedekah anjeun berkembangna harta sisana nu tadi. Matak boga 10 sedekahkeun 8, nu 2 jadi 802 dirham. Jadi badak ban sedekah. Ori urang 8 dipake 2 disedekahkeun. Atuh jadi naon? 208 dir. Loba mana jeung 802 tadi? Wah, eta nu pinter. Kunaon pinter? Sabab tafakur. Kapaham teh kan? Aya rambyang-rambyang meusan. Hirup teh bae lain kalut wae atuh. Aya nu aya nya. Tah eta sing ngaji hikam teh kitu tah. Al fikratu. Insyaallah balik moal karoret teh. Sabab hayang berkembang. Bari berkah. Berkah Kang nu berkembang. Kuning aing anger tukang sedekah geus 30 tahun 2 kotak we. Berkembang. Naon berkahna kajen 2 kotak kali 1 juta 2 juta kotak berkahna nu bakal datang tina 2 kotak. Kapaham teu kan? Kaalusanana 2 juta tikeleun hasil 2 kotak. Gitu. Matak aya nu boga 2 kotak lebih kaalusanana turun ka anak incu. Matak jalma anu bijaksana pinter ngagunakeun waktuna. Dina waktu nu leuwih nguntungkeun ka urang. Mata kudu tafakur. Uri mah mikir atuh sia teh. Boga salah kitu boga we duit, mikir. Ulah mikir, tafakur. Kayak macawat bener geunya. Mikir mah kapitalis kalah koreng. Kang, atuh mikir jig usahakan itu, insyaallah geus beunghar salaki koreng. Sabab titahna tah mikir. Beda jeung tafakur atuh Kang. Dagang teh dekeun laku ieu mah rezeki seuseut wae. Tafakur atuh Kang. Tah bener. Sabab engke dina tafakur mah hartana jadi berkembang. Shadaqatul halal yukatsir. Katilu talaki. Mikir, tafakur, talaki. Ya bahasa ahli hakikat kan. Naon talaki teh? Akhdu ma yaridu minal haqqi alaika. Eta talaki teh.
akhduma yaridu minal haqqi alaika, nyandak perkara nu datang ti Allah ka anjeun. Naon? Nur warid. Sanggeus tafakur jalma meunang warid. Nu tafakur nu sok meunang warid teh kan. Salat teu eureun tafakur dina salat. Artina kajian salat babacaanana maca Quran lisana tapi hatena tafakur, artina madep leumpang ka Allah. Keur maca bismillah madep ka Allah leumpang ka Allah hatena. Eta tafakur. Tuju ka Allah. Jadi tafakur mah lempang dina akwan tapi nyang hareup ka Allah, nuju ka Allah. Engke lempangna taroki disebutna. Beda deui. Lempang di makhluk tapi nyang hareup ka Allah. Tak tafakur, Bu. Mun salah kitu bisa nengan duit. Tafakur atuh maneh kitu. Kan mikir we. Tafakur. Aing teu bisa tafakur sorogan ka ajengan tafakur. Cocokan tafakur abidin eta. Tafakur abidin mah ya kan napakuran makhluk dina alus jeung gorengna akibatul umurna mun kieu akibatul umurna kieu mun kieu akibatul umurna kieu maka resep kanu alus ngewa kanu goreng aya di dinya kajian hate resep Allah jeung Rasulna ngewa dipaksa hate urang sina ngewa kajian urang resep lamun ngewa Allah jeung Rasulna paksa hate sina ngewa lamun Rasul ngewa jeung Allah, lamun Allah mika ngewa jeung Rasulna kajian urang resep paksa hate urang sina ngewa. Itu hasil naon? Tafakur. Mata kajian duit can dibikeun geus hayang sedekah. Mata can menang duitna geus hayang sedekah. Ai rek usaha, mun meunang duit rek sedekah. Hasil tafakur. Beda jeung anu teu tafakur. Nu mikir mah ke aing mun hek hasil can puguh mere. Kumaha engke we sebetulna. Eta mah loba mikir saeutik tafakur. Talaki akhduma yaridu minal haqqi alaika. Sanggeus tafakur Allah naikeun derajat jalma tingkah hatena kana talaki. Talaki teh naon? Nyandak perkara nu datang ti Allah. Hate narima warid. Talaki. Tina lakia manggih, hate manggihan warid. Tilu. Tuluy sanggeus kitu datang taholi jeung tahali. Katilu taholi, kaopat taholi kalimat tahali. Dimana? Kaopat taholi. Naon taholi teh? Mahu sifatil madmumah. Eta taholi. Mahu sifatil madmumah. Atanapi al-i'radu an kulli ma yusjilu anil haqqi. Ngajauhan perkara nu sok ngaganggu kana hate balik ka Allah. Dijauhan. Sakur perkara nu jadi gangguan kana hate balik ka Allah, jauhan taholi. Atawa bahasa taholi teh ku bahasa Sunda, ku bahasa urang ngosongkeun diri tina sifat nu goreng. Bersihkan diri orang tina sifat goreng. Jelas. Jauhkan diri tina anu goreng. Kunaon maneh teu kadinya leumpang sieun ka bawah goreng. Oh. Eta taho karana boga warid. Tadina sabab tafakur. Kasabarayna tahali. Tahali mah tazyinun nafsi bi sifatil mahmudah. Mapaesan diri ku sifat-sifat nu aralus. Ngobrol sae, tingkahna sae, hatena hate ikhlas, ngobrolna bener, manfaat, pikabetaheun batur. Kalakuanana amal so tahali.
Sabaraha Kang tahali teh cisok. Udah nama dijeblakkeun di imah teh. Halak aing lebah mana gitu. Ulangan ngerasa alus lebah mana cisok. Tarif pernah hiji-hiji dijelaskan di dia. Kayak apa lompatan hirup geus nepi ka lonjan. Aduh aing kakara tapakur kakara yang hareup ka Allah. Kakaranya hareup can lempang-lempang acan tapakur. Lempangna di makhluk ngan yang hareup ka Allah tapakur. Tahalimat tajayyinun nafsi bi sifatil mahmudah. Oh catat Kak. Handphone pasang. Mapaesan diri ku nu saraya. Hate nu saraya wungkul. Naon nu saraya dina hate? Sabar, syukur, zuhud, haub, roja, mahabbah, tawakal. Eta nu saraya. Jadi ngadatangkeun sifat nu aralus kana hate teh eta teh tahali. Tahali jeung tahali teh diringkeskeun bahasana ku ahli hakikat dina Jabul Muklimah taroki. Tahali jeung tahali teh taroki. Ringkeskeun dua taroki. Oh, atuh apal-apal ngaranna heula urang. Taroki nah. Sanggeusna tahali kasabaraina? Kagenep tajalli. Sanggeus tahali. Jadi nu tajalli teh nu taholi jeung taha moal janji tajalli, taholi jeung tahali can. Nya janji kelas 3, kelas 2 ge can. Tah gitu kan. Iya ilmu pikeun urang leumpang menuju Allah satahapan-tahapanana. Jadi paksakeun ku urang diri teh sina dipapaesan kudu aralus. Nu arawon pice sanajan sok goreng sakapeung beuki saeutik. Tah kitu taholi jeung tahali. Kita taroki. Padahal ari takrif taroki teh at-tanaqqulu fil ahwal. Pindah-pindah dina tingkah. Kamari mah urang teh salatna sok kabeurangan ayeuna teu pati. Pindahnya. Kamari mah salatna ngalamun ayeuna mah salatna taruh kita tanakul fil ahwal. Pindah tina tajalli afal, tajalli sifat, tajalli dat. Hakikatna taroki mah eta. Tapi dia termasuk taroki nu leumpang menuju al. Urang ayeuna keur leumpang ke pengajian, hitung-hitung keur taroki. Taroki. Rek ngaos merangan nafsu teh tadi lah. Hate horeang dipaksa keun. Wah, ayeuna keur munu ieu teh keur taroki ya. Secara umum mah, tapi hakikat taroki mah tina tajalli afal, tajalli sifat, tina tajalli dat, tina tajalli sifat naik rok mustawan kobakos eta taroki nu sabenerna mah. Tapi ieu ge geus perhitungan taroki. Micenan sifat nu goreng ngadatangkeun sifat nu alus eta keur taroki. Leumpang menuju Allah. Naik ke hadrat Allah gitu wajib. Jadi nu disebut naik ke hadrat Allah leumpang menuju Allah teh berusaha miceun nu goreng ngadatangkeun anu halus. Ganti sifat nu goreng nu halus. Oret ganti ku berehan. Goblah ganti ku zikir. Oh, gitu. Ayeuna tajalli, ari tajalli mah naon? Mayan kasyifu lil qulub. Eta definisina tajalli. So kudu apa? Ngaji ikam tamat ditanya tajalli itu apa? Atuh. Eta mah ngaji logat tungkul geus apa? Tamat kah ngaji ikam? Tamat. Ci sok musyahadah kumaha? Teuing euy. Sarua aja ngaji alfiyah teu apal sifat musabahat. Sok terangkeun sifat musabahat. Alfiyah tamat ngaji 2 kali tamat. Sok terangkeun sifat musabahat. Teu apal we. Hees ngajina eta mah. Nu ngaji ikam ge loba nu sare jadi teu ngarti balik teh. Apal sare panonna mah henteu. Hatena goblok keur ngaji ikam teh goblok. Atuh sare disebutna teh. Matak teu ngarti-ngarti nu diterangkeun ku guru. Eta tajalli ka.
Nah itu tajalli teh Kang, definisi lain, loba definisina. Ahli Allah maka tajalli teh naon? Mayan kasiful lil qulub. Tajalli perkara anu terbuka kana hate anu caang ningali tapa ningalina tajalli ngaranna. Eta hiji takrif tajalli. Ayat make tarif sejen wusulu sirri ila ufukil a'la. Tapi nasir ka ufukil a'la tajalli. Eta definisi lain. Atawa make bahasa sejen. Kumaha tajalli teh atuh? Nyaksi sir ka hadrat Allah, ningali nasir ka hadrat Allah. Kitu anu gampang. Karena mana pun afalna atawa sifatna atawa nah eta tajalli ngaranna. Ada ningali malaikat malin tajalli. Inkisaf eta mah beda deui bahasana kan. Tidak bahasa ahli hakikat. Ulah batinya definisina loba keneh. Engke bisa jadi puyeng. Saya tajalli eta aya mah paham aing tajalli cenah. Sanggeus tajalli, nah tajalli teh tilu, tajalli af'al, tajalli sifat, tajalli da. Eta dina tajalli kan. Sanggeus kitu tawali. Tawali teh kan. Aya tawali. Naon ari tawali kan? Ruju'uka ilaika minhu. Tuh, taripan. Ruju'uka ilaika minhu. Tawali ngaranna. Kumaha ingetna hate anjeun ka diri anjeun sabada majdum. Sabada nah. Jadi balik deui ingetan kana diri anu tadi teu inget kana diri ta eta tawali ngaranna. Teu inget kana diri gara-gara tajalli kana nurdat Allah. Tajalli kana nurdat Allah anger ngan balik deui ingetan kana di balikna anjeun ka diri anjeun minhu ti asal ti al ngaranna tadalli. Jadi tawali teh persamaanana tadalli. Balik ti Allah ka makhluk. Nu asal poho kana nu asal poho kana diri ayeuna jadi inget deui kana diri. Tapi anger tajalli ka Allah. Eta tawali. 7-nya kan? 8. Tadani teh sanggeus balik ingetan ka makhluk poho deui ka makhluk naik deui ka hadrat Allah. Lamun datang deui pana sanggeus inget kana diri maka disebutna teh leumpangna teh tadani ngadeuketan Allah. Tadani ngaranna. Naon ari tadani? Takrifna mi'rajul muqarrabin. Naikna sir muqarrabin kana tajalli nurdat Allah. Tina asal tajalli kana af'al jeung sifat. Naik ayeuna ngaliwatan rob mustawan qoba kausen au adna nepi ka hadrat Allah. Eta tadani. Karep teh geus ditepikeun mereka harti rek henteu. Lalu ngarti, wah aing teh dekeun ngarti, lobaan pikir jeung hujan. Sodako lobaan. Gitu kan. Sanggeus tadani, ya naik kana ka 8. Mata ka angka mah ngan 8. Ka 10na balik deui hiji jeung 0. Ka 8 naon? Makom ahlillah. Eta ahli Allah. Naon ahlillah teh? Mahbub Allah. Ahli teh sah kan anak pamajikan kakasih urang sah anak pamaji mitoha urang kolot urang eta kakasih urang eta keluargawan ahlillah disebut. Jadi makom ahlillah. Wis balik deui tina turun inget di kana diri naik deui panak deui tajalli deui kana nurat Allah akhirna mah engke balik deui ka dieu
sanggeus naik balik deui maka makom ahlillah. Ahlillah nu mana eta? Kutub Robani. Marana ge rea eta mah ahlillah ini. Kutub Robani, Wilayatul Kubro, Siddiqiyatul Kubro, Makom Akmaliyah, Insanun Kamilun, manusia sempurna. Ta eta warasatul anbiya. Al ulama warasatul an eta cetakanana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru mursyid nu sampurna dina kamursidanana. Siddiqiyatul Kubro, Wilayatul Kubro, Insanun Kamilun, Makom Akmaliyah, Makom Ahlillah. Sabada tadani tuluy tadali deui. Di mana ingat deka makhluk makom akmaliyah. Cai 20 kajian kacat celakan najis teu jadi mutanajis asal ulah tagoyur hebatna kadi palai deui kadinya teh oh sararea ge palai di kadinya man hese leumbang ayeuna mah jauh-jauh mikir tapakur heula we tapakur ge jadi beres bener resep kanu alus ngewa kanu go hasil tapakur mau dibalik kanu goreng alus ari kanu resep kanu alus kok teresep moal mun milih salat jeung teu salat mending mana ngaji jeung teu ngaji mending mana sih mending ngaji tapi lamun parekeun sok atoh mending teu ngaji berarti munya atoh lamun mending ngaji mau ceurik kudu aya nu parekan ngaji ku ustaz ceurik. Oh, jadi kudu tapakur, perlu tapakur kene aing teh papalimpang. Kitu ngukur mah Kang, ori kitu mah nya mending ngaji asa alus. Pas diparekeun atoh bohong. Mending ngajina teh bohong. Ah gitu. Mungkin atoh mun pare ngaji. Tak kayaknya bagian di Abah kayak double 28. Padahal bagian di TPRI sih kuring. Di mana di Badung malam Minggu, malam Seninna di Cicaheum. Teu mereka. Kumaha ngaji mah? Euing kumaha teh mun ngaji. Lamun ajengan mereka ngaji salah. Geus ngaguruan naon? Peureun ngaji. Pre, pereng sareng pereng mah cek anjeun. Jadi lain uing mereka anjeun. Udah sanggup sidang di hadrat Allah kayak. Mumpung mereka ngaji. Pas jalma nitah pipisahan goblok gitu. Titah bareng rumah tangga mah sok sing karti-karti ge dangdanan. Kajian nyatana pipisahan. Ulah nitah pisahan, ulah. Goblok nitah pipisahan. Tolak ma abgudul halal indallah tolak. Mata ku ulah pipisahan kakak. Moal aing mau pipisahan tapi di teu harti mah kumaha sia we gitu. Eta nu bener. Ulah di guruan kurang enggak usah balik sia ayeuna mah. Wah itu mah daekeun maksa. Urang kita balik, urang nu ngaguruan pipisahanna. Teu paham Kang? Matak segala kudu make ilmu. Geus tuluykeun tafakur. Tafakur ayana tafakur zahidin. Tafakur zahidin mah napakuran makhluk dina ruksakna. Ditingali kabeh makhluk ruksak, aya nu teu ruksak makhluk. Teu aya. Kakenaan ku panah. Duit panah teh kakenaan ku ruksak, ayeuna aya geus jadi teu ruksak berarti. Hayang ulah ruksak gampang sedekahkeun diabadikeun ku Allah nepi ka akhirat eta duit bakal aya terus keur urang. Tapi lamun anu dipake kurang mah can buku dahar mayar 20.000 tuluy sare geus udang sare lapar deui modal sa manfaat teh sare eueuh nu gede gaji balas sare eueuh anu pinter ngaji balas CS eueuh bener kudu nyaring heula tuluy mikir tuluy nalar kakana jadi jalma pintar sare ya mah mentak santri ulah bating sare kuru cileuh kentel pe kurang dahar kurang sa
Kade sih ieu. Lamun loba dahar loba sare moal bisa sih gitu. Balik jadi santri goblok. Kita itu bisa naon. Atuh dah di pesantren lagi lain ngaji. Tah gitu kan. Ngapakuran makhluk dina ruksakna jeung dina saeutik nikmatna. Tah. Duit teh patak bunga aing, tapi sakedeung da bunga. Dahar jeung opor hayam nikmat teh, tapi sakedeung da nikmat. Tah mikir kan. Coba ari geus ari sakedeung mah pan bernikmat anu ditungtungan ku balai. Ah lain nikmat anu sakedeung. Nikmat bohong pas ngimpi. Jadi raja sakedeung. Ira ngimpi. Sakedeung. Bohong ari sakedeung mah Kang mulai dianggapnya. Matak di dunia mah kabeh bohong. Urang boga duit. Bohong, no, ngimpi. Geus maot boga teu. Henteu aksa ahli wa aya urang kabagean nu geus disedekahkeun ku urang kakara nulungan urang. Nu dibikeun warisan kana kewajiban cukup can pugu manfaat. Bener kan? Ku majikan kapake kawin deui. Ku budak dipake ulin ke Prancis. Ingeteun ke nu merenta, nu neanganna bareto. Can pugu manfaat. Nu geus pugu ku urang ditasarukeun eta milik urang nu abadi nepi ka akhirat kapanggih urang. Tasil tapakur. Mikir ya jahidin numatak zuhud hasil tafakur teh zuhud tadi mah hasil tafakur teh getol amal bedana gitu can bisa zuhud tadi mah hayang buka duit ngarek sodako da loba kaalusan sodako tah eta makom amah makom abidi ari makom zahidin mah teu ningali kana naon-naon nu penting mah kulantaran eueuh alusna saeutik nikmatna geus ditukangan ku hate ayeuna malah teu perlu nu kitu mah nu matak napakuran makhluk dina ruksakna dina saeutik nikmatna malah sok jadi fitnah sakapeung mah sok nyerikeun jadi fitnah sok ngahalangan bener boro-boro batur anak di paraban ti leuletik nepi ka gede hiji waktu mah nganyerikeun ka kolot bener tukangan ku aing anak kowe mali sanghareupa bela antus salat balas rek merejajan anak wah belegug mikir ngaran wae di dunia ulah dianggap penting naon saumna ujung-ujungna ruksak nikmatna saeutik malah sok jadi fitnah ngahalangan ngaganggu ibadah salat belaan teu khusyuk balas mikiran dagang hayang payu da budak bisi teu kacumponan ka hayangna kaliru. Nah mata ahli zuhud mah jadi zuhud, besok jadi fitnah. Jadi lamun teu kuat iman mah ya urusan dunia teh sok jadi fitnah. Aya soteh soleh nu beunghar kuat iman. Urang lemah iman hayang beunghar, goblok jadi Firaun. Aya soteh nu pinter jadi guru mursyid kuat pinter ge ari teu kuat iman mah jadi guru goblok. Bener kan? Geus langsung saklek mah kagok. Ngajina lah ulah di dinding clear lah. Geus deket kiamah sebab di ogo wae mah diusapan. Kalah ngaleleh. Ruas ngarejaga ieu. Goblok juga dengan tanyak langsung ya guru goblok segala eta. Namawi ahli-ahli Allah teh parsen bangsa kita ya kifayatul akiyat teh pesenan waliullah ka jalma-jalma anu harayang usul matak pesen make nado ngarah diapalkeun memesare kurang dibaca wajhad wada faqdu ala qati qalbika bil malila faqdun lahu taqaqala. Pesanan apa ujang tinggal gumantungna hate kabobogaan boga hade teu aya ngala sok sing getol dengan dunia ngan tujuanna keur bekal ibadah ka Allah.
mun teu boga neangan lamun boga alus ngan hate entong naik tong mahabbah kanu hasil usaha boga sawah tong mahabbah kadinya kumaha pan aya wae kemanusiaan rantaskeun mun urang resep ka sawah karena sawah sok ngasilkeun hasilna sok dipake alat modal milari ridho Allah. Jadi resep ka sawah teh hakikatna resep kana ridho tak kitu tuluikeun mun mentok didinya karena sawah sok untung sok dipake modal ulin jauh ti Allah eta ta anu kapitna ku dunia dengar numawi pasandai ahli Allah wakna bitarkil mustahawal fakhiri min ma'amin wa malabisin wa manazila eta pesen enggak dibaca itu kedua memeh sare tafakuran kanaat ujang tinggal sagala nu diharepkeun neangan dunya teh lain keur nyomponan ka tapi keur bekal ibadah ka Allah sing qanaah ujang tinggal sagala nu diharepkeun kaya dahareun pakaian rejeung imah nu mewah tuh nanya kal teu apa lain mah baca lain rek neangan dahareun anu ni malah mah loba puasa ngarah lo gede soda itu nah di cenah tadi wa malabisin pakaian mah anu ukuran orang ketutupan aurat jeung teras teu kaasupina ulah ngahina-hina karep mah duit loba make cumpang camping ulah hargaan urang teh umat Islam bisa make pakaian anu alus saukuran eta urang keur ngahagaan Islam urang teh make pakaian alus teh lain rek ria ka batur aing gini lain gitu bener masjid di alusan lain rek ria naon rek muliakeun syiar Islam eta tujuanana motok masjid mu alus imah goreng latih balik imah alus masjid rayon dekat kiri anu qanaah jeung nunten qanaah teh ngalap cukup artina nu aya alap cukup gitu al qanaatu kanzun la yafna lamun urang bungah kuno aya ku paparin Allah marasa cukup ku paparin di Allah gudang nu teu seep-seep pangbeungharna jalma nu qana ngalap cukup ku paparin ti Allah tah kitu ari dahar jeung kangkung ari inget kalau opor hayam atuh dahar bari ceurik ngan beak kali itu eta mah ulah kitu yang cara karep itu nah gitu kan kade sing hati-hati kabeungharan kapemudaan kasalsean sok dipaling ku nafsu batur masalse buru-buru loba ibadah buru-buru neangan ya masalse pake uli dibere beunghar ku Allah kalah dipake nyumpuran kayang nafsu lain dipake loba ibadah dibere ku Allah tanaga seperti para pemuda kapoe ka ibun ge kuat kalah dipake ulin mun kapoe ka ibun kuat mah pake tahajud atuh 30 tahun teu sare peuting kuat da ngora kene aki-aki mah saputing geus batuk teu sare kepemudaan teu dimanfaatkeun kalah dipake ulin Nemawi datang li ya papatah ti ahli Allah innas sababa wal farogo wal jidah mufsidatun lil mar'i ayyamafsadah eta kapemudaan kasalsean kakayaan kabeungharan ngahancurkeun mental umat nu kurang iman lamun pemuda kurang iman
loba ulin. Lamun ayeuna salse kurang iman dipake ulin. Lamun beunghar kurang iman lain dipake ibadah dipake modal ulin. Sharing jeung nafsu. Ingat tuh biaya. Urang bisuk asupkeun ngora, salse atau beunghar. Nah, ingat kadinya mun kurang iman hancur. Lobana mafsadat ku jalma nu saralse, ku jalma nu beungan, ku pemuda anu kurang paham kan? Lohor geus leuwih ieu. Hiji deui kagok. Sungkuring keur Cibantar nya. Pangaosan puludan. Tapi balik deui puting, deui isuk teh leuwih halang di Kang Dayat haji. Capek ge cuk Imam Faqih alus balas neangan ilmu jeung ibadah. Pula capek balas ulin. 2 tahun pesantren ngebangun bari teu boga duit. Beusi ngajuk ka Haji Indra. Can bisa bayar tapi kaeun. Kalau rek yeun deui di ditu. Allah, ajengan turun urun ngebangun. Lain nu imah, lamun imah kuring dijajarkeun opat bener. Pamajikanna opat. Wah. Jangan pesantren. Jangan pesantren terus jion. Kana imah marajo digeteuna naon. Asupna asal bisa sare we di imah mana. Imah ge teu boga imah mah. Eta mah imah cicingan pesantren teh. Lain tanah ukur di dalam pesantren urut kobong itu teh. Boga iman tuh. Teu boga imah. Ngabangun terus 2 tahun. Malah kayak itu dibangun di tukang 50 meter kali 12 meter. 8 lokal, 3 lantai, 24 lokal. Juga Rahul ajukan teh. Cita-cita masih luhur kagok. Cita-cita luhur yang pila yang lain yang pesantren. Gitu. Gerak itu angus. Kan ningali di dia hunkul di Borma. Geus mulai ayeuna di urung. Wah. Datang kamari kontraktor. Ka dieu. Kumaha mitina jengan cicing keula kumaha euing. Dan kumaha keun. Sing batur geus nyebut ge tong atoh teuing cing sok anu teu tulus. Jieun ku urang sakadugana. Ulah deui lah cing teh. Ngabandungan irodah al. Ieu mah keur wacana hungkul kan. Sugan nepi ceuk Allah tah kieu. Tadi cita-citakan alus mah alus pan bener. Tanahna aya 10 bata Ki Haji Ridwan. Saya 50 genep kali 12 berapa? Aya mah kalkulator. 48 tumak. Ayeuna geus boga 10 ti Haji Ridwan al-Maghfur lah. 10 tumak kali 38 tumak. Sok mikir san rek meuli baheula-heula. Bersegeralah untuk beramal ulah ngadaguan engke. Kayak geus beunghar aing ka Rasulako goblok gitu. Ngadaguan beunghar ihalatukal amal. Sing ingat nginahkeun amal kana salse eta teh tina garahna nafsu ulah. Nu kaduga we ayeuna mikir aing ngajual motor teu naon. Sanggup teh nganyuk kajengan sanggup mayar kan. 38 lamun kali 3 sabaraha? 100 juta. 120. Beunghar Allah mah bisa mayar Allah ke? Bisa lah. Ya kita kebayar. Kok mau dibantuan? Kita tinggal mikir aing sabat ewang 38 urang angeus teu kudu deui. Mun daekeun urang tanya langsung urang Cianjur. Urang Majalengka urang mana we? Ti Allah hakikatna mah kan. Kadang-kadang aya nu tumpak mobil saurang ke dia datang ku aing dibeli 38 bata mah saurang. Alhamdulillah. Ning mana ku batur jeung ku urang dibelina. Atuh ku batur jeung itu kebagian di urang ari sukan hayang loba ganjaran. Pasantren teh nu Allah lin wajengan. Saha nu gede tanggung jawabna eta pang lobana kabagian manfaat pesantren isukan di hadirat Allah. Sanu hayang gede kabagianana sing loba tanggung jawabna ayeuna. Nah kitu. Paboro-boro sok paheula-heula. Aing hayang loba kabagian manfaat al-ijtihad disukan di akhirat. Sing loba tanggung jawab. Lamun leutik ge kabagianana. Sok tinggal mikir eta lah. Ilmu geus aya di sorangan, ngaji unggal kemis piraku teu kapikir. Iku deui we.
tenang teh susah kan buka utang 38 bata deui sok teh kuduri kali ngabangunna 24 lokal nah teu kudu eureun ayeuna ye can angus geus yeun deui kitu ayeuna keur salat kerek tadarus geus ngajam lin dia mah rek kulin ke geus ulin ka tadarus oh salah lingin turun geus 2 tahun ngabangun ayeuna geus rek nya deui rencana leuwih gede di tukang ci sok Bandungan ilah Allah jadi moal tah mun teh tarucingan sok salu ngacung moal jadi nyebutna eta nu moal mantuan mal jadi ajengan moal mantuan tapi lamun jadi aja tah eta rek panggeureun mantuan kada mikir ka sorangan engke mikirnya Pak geus datang ka bumi badami jeung pamajikan mending leutik mending gede kebagian alitihad sukan di hadrat Allah badaminya jual motor bae kitu aing wakaf 2 bata mah nah gitu sakitu katilu kan tafakur arifin ari tafakur arifin mah kan tafakur dina dohirna nikmat tafakur dina dohirna nikmat tina sakabe makhluk nu muncul tina ti makhluk Allah tafakur kamana kana dohirna nikmat tina sabab dohir ti makhluk Allah nikmat jadi nikmat baliat jadi nikmat nikmat jadi nikmat sabab lamun untung pinter syukur dohir nikmat hakikat nih datang rugi baliat tapi bisa hakikat nikmat mun sobar yang harapan bala tah gitu kan eta tafakur arifin nikmat jadi nikmat tafakur dina nikmat jadi nikmat baliat ge jadi nikmat sabab sakabeh nu didamel ku Allah aya manfaatna Allah ngadamel makhluk moal percuma aya jamalul jamal aya jamalul jalal itu aya nu alus dinu alus aya nu alus dinu goreng jadi Allah bisa ngajadikeun alus dina hakikatna perkara anu goreng mata doa sabada tawaf urang itu Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliyah Gusti boro-boro nu dohirna sae nu goreng ge dohirna muga-muga hakikatna alus kitu tigumrakeun dosa ge kalah kuat iman lain dia mah salat ge teu naik iman sabab teu kapangi jamalul jamal urang mah boro-boro jamalul jamal jamalul jalal ge kudu kapangi nu goreng ge jadi alus komo anu mata cumanipin di dunia kabeh alus kabeh anu goreng hakikatna munggu Allah kan urang we nu salah ngagunakeunana sabab iman ka Allah lamun makrifat jeung iman ka Allah mah di dunia anu goreng kabeh alus kabeh nikmat jadi nikmat baliat ge jadi nikmat hakikatna nikmat sabab pinter syukur dina nikmat baliat jadi nikmat sabab bisa sobar dina baliat ari kawin kumaha ngadoaan ajengan sok ngadoakeun kawin barokallahu laka wa baraka ala santri mah geus ngartieun langsung barokallahu laka moga-moga Allah ngadatangkeun berkah dina perkara anu anjeunna rumah tangga ngeunah datang capek disuguhan ci kopi ngeunah le pamajikan ngeunah tapi sakapeung datang capek dicarekan tah nu ngeunah jeung nu teu ngeunah muga-muga kabeh ngadatangkeun ka alus eta awan goreng eta tafakur arifin nu matak sanggeus kabeh ieu dunya ngadatangkeun jadi tempat dohir ka alusan mahabbah ka Allah kanu ngadohirkeun dahar nikmat beunghar pinter syukur beuki getol ibadah sanajan panggih jeung baliat ge beuki getol ibadah lantaran hatena sobar tah kitu kan jadi arifin
ngan ulah jang mikir arifin ti anak bola diajar mah tafakur mah. Jadi tafakur abidin, tafakur zahidin, tafakur arifin. Pokoknya sabab tafakur jalma jadi jalma alus. Mata Imam Ghazali sasaurang la tahsulul ma'rifah illa bimudawamati dzikri wal fikri. Tukang dzikir teu tafakur moal jadi alus, kalah jadi dukun. Akhirna ngajualan tali Roma. Jeung apel jin. Tapi lamun dzikir bari tafakur jadi waliullah, akhirna mah nepi ka makom naon? Talaki, taholli, tahali, nanti tajalli, tadani, nepi ka akhirna mah jadi ahli Allah, siddiqiyatul kubra, jadi wilayatul kubra, jadi naon? Insanun kamilun, nepi ka makom akmaliyah. Moga-moga urang sadayana dipaparin nugraha ku Allah sehingga urang aya dina kakuatan tafakur abidin naik kana zahidin naik kana arifin. Ulah wa kadimautan salagi can jadi ahli usul maka adanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.